Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salama tariqan ila ilmin sallallahu bihi tariqan ila jannah. Amma ba'du. Pada salam keberkalan sadayana sing kuringaken tahiyatun islamiyah mangga pada assalamualaikum. Lamun kebalun urang sami-sami muji syukur Allah Maha Berkuasa Kawasa. Anu mana alhamdulillah berkah ibadah saya yang mengena melakukan ieu pangosan sehingga orang sadaya biasa pentamani di tempat di negara pelaku dunia. Wasallamina mudah-mudahan baik wasilahna orang sadaya mendapatkan dua panangan melakukan dua sampean yang pelaku dunia. Mudah-mudahan senjata di barat yang kurang besar orang sadaya Allah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya berjumlah dipakai ke alam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila para sahabat dan tujuh umatnya anti belakang ajaran tengah. Mudah-mudahan baik orang sadaya kebetulan sahabat umatnya dari Allah kiamat amin ya rabbal alamin. Para bapak bersadaya mengisi kuring berhormat. Sedangkan musim kuring rasul karena ia pengawasan lampung terbayu ada siapun dan tidak membuki karuan baik kesaguna, kesalina, kalosna, penyadinya ilai jasa raya pemoga-moga orang sadaya dan juga sebenarnya dan terkaitan dari Allah kiamat amin ya rabbal alamin. Para bapak baru bersadaya musik kuring berhormat. Insyaallah dengan sahiyut sing kuring bade rangkeun adalah pribadi ngebahas karena naon-naon anu parantos albongkar tapi kembalinya harus dibahas menguruti evaluasi jadi ulang sadaya aguan ke acan terang pamitan etang-etang marotosan terserang etang-etang kelingan karena ulama keserang tersebut sok kegunaan bersifat pokok kegunaan bersifat pokok. Maka insya Allah dinasah iyo simpulin badana evaluasi dina masalah kemudian terutamina anu dilakukan ke ulang sadaya dinasah ini karena berkaitan sama kemudian biasa identik kemudian karena sholat. Namun sadayana karena sholat tentu ayat anu menjadikan syarat sah sholat. Namun syarat sah sholat ini masalah wudhu disebutnya bakal. Mana tahu wudhu biasanya cara membersihkan wudhu adalah wudhu biasa ku batu, biasa ku tanah, termasuk biasa ku cair yang sakuma kurang dilaksanakan. Maka dinasa ieu kurang di awal pula dina masalah cair pula karena ieu rupi cair. Hiji ayat cai suci bari nyucikeun, kadua cai suci nangteu nyucikeun, katilu ayat cai mustamal termasuk ayat cai anu najis. Nah, urang udah biasa magarkeun mana anu disebut cai anu urang biasa dianggap bersuci. Tegasna dianggap biasa ngahilakeun hadas, termasuk hadas alif bahkan hadas agung. Kaidina cai teh disebut cai suci bari nyucikeun. Tegasna cai anu masih kana mutlak ngaran caina.
teu acan kalindi kunami anu sanes. Maka eta cai dihukuman cai suci bari nyuci tegasna biasa ngahilangkeun hadas termasuk biasa dianggo anu sanes-sanesna. Model cai mana cai anu masih murni, model cai di sumur ulang. Cai anu di sumur eta disebatna cai masih kana disebat cai mutlak. Jadi eta biasa dipakai suci urang termasuk biasa ngahilangkeun hadas termasuk biasa ngahilangkeun najasa. Aya anu disebut cai teh cai suci ngan nyucikeun. Cara model mana cai anu tos kalindih namina kudu sanes katumpangan kunami empat. Model mana? Nya urang mah cai teh, cai kopi. Cai susu sirop, cai termasuk cai kelapa, cai seprit, cai pantat, kan sanes-sanes. Eta cai suci ngan teu biasa nyucikeun. Jadi suci eta cai bahkan ku urang biasa dileukeun kana amoan teu jadi masalah ngan teu biasa diamong ngahilangkeun hadas. Da we cocobaan misalkan urang pada nyuci susu, kangkok ngompol teh urang walidinya dawe kurang teh diamong susuci diamong pisang misalkan kana teu biasa eta. Kucai kopi atanapi kucai teh termasuk urang misalkan dawe wudu kucai teh ada kabut aya cai teh dina ieu dina naon dina ketel dawe kurang diamong wudu maka eta teu biasa nyuci. Aya termasuk cai teh cai mustamal. Mana cai mustamal teh cai anu tilas ngamot atanapi kageunaan ku tilas ngahilangkeun hadas. Model kumaha model cai anu sakedik kira-kira teh mah saemer lah di urang mah. Eta cai hukum anu saemer teh hukuman cai anu sakedik. Daruwe misalkan teh mah urang teh wudu di dinya disiuk asal mah ku urang. Ngan pas ngahilangkeun hadas kana pamenteu urang sadaya dina anu wasuhan anu pertama ngahilangkeun hadas geuna kana cai anu dina ember, maka anu dina ember eta hukumna jadi mustakmal. Tegasna teu biasa diamol deui kana sanes, misalkan kana ngawasuh panangan atanapi sampean atanapi kana mastaka. Kumaha ti samet ngawasuh pamenteu? Saha samet pamenteu mah da caina tadi teu acan cai mustakmal. Kan kenal pemilik pokok makin ukuran. Entah dina ember biasanya urang masuk dina bak di bumi teh. Dina bak. Ari hukuman ukuran 20 teh ulama ngajelaskeun kirang langkung 178 liter. Lamun ukuran bak teh mah kirang langkung sameter pasagi kaligir termasuk kahanap. Termasuk kahanap. Jadi kaligir belanja sameter bari pinuh caina. Ukuran eta oge ukuran sameter pasagi ngan caina ngan satengah sami eta oge. Jadi kirang dina 20. Termasuk atanapi urang misalkan teh mah adus urang disiuk kejebur urang. Pas dina ngawasuh urang ieu niat abdi adus ngaleun hadas ageun karena Allah. Di dieu peclah kana cai anu dina bab, maka anu dina bab eta dihukuman jadi mustakmal dianggap tilas ngamot. Kumaha cenah aya jadi suci ditamihan deui caina pas jadi 20 maka eta cai jadi suci bari suci. Aya anu disebut cai teh cai mutanajis. Mana cai mutanajis mah cai mutanajis mah anu kageunaan ku najis. Kelan najis. Model mana? Cai sakedik. Cai sakedik tegasna dina bak teh misalkan setengah bak, jol we aya toke atanapi aya cacat. Ising kadinya, maka anu dina bak eta hukumna jadi mutanajis. Tiba-tiba musim kuring tos diterangkeun. Dihampura dina cai, teu dihampura dina salat, dihampura dina salat teu dihampura dina cai. Ayat dihampura dina cai dihampura dina salat kan teu dihampura dina cai teu dihampura dina salat. Hiji dihampura dina cai ngan teu dihampura dina salat.
Model mana cai sakadi aya bangke nu teu aya geuti macurang. Cara model sireum lah anu diutan mah urang. Urang teh keur ngopi cenah kan biasa pan ari urang mah ngopi teh sok rada nyantai we nyantai nya. Biasa bari kada gini bari buat gawe urang teh. Ai pas ditingali teh kadinya teh aya bangke sireum atanapi bangke laleur. Maka kumaha hukumna eta dihampuran. Ngan lamun aya bangke laleur nya maka entong wakali biceun si laleur urang caina bade di leueur maka lelepkeun heula urang si eta laleur namanya dipiceun laleureuna. Karena naon? Karena dina laleur jang-jang anu kahiji mawa panyakit anu jang-jang hiji deui tamakna kitu. Bisi anu ngancurung anu jang-jang anu mawa penyakit derek urang teh dikeut jadi penyakit. Jadi anu sabaraha deui tamakna kitu antina kitu. Kita kalau bergerak mewah dibikin pulang segalanya kami ada di entah hari di sakalian hari kawan di nah gitu ya. Jadi dihampura dina cai nanti dihampura dina sholat jarwe sholat kurang dina angwan kurang ayah bangke sireum anu alif lah bangke sireum maka hukum sholat kurang eta dosa karena nyanak bangke sireum bangke laleur lah gitu tah maka eta dosa karena nyanak bangke teu dihampura dina sholat aya dihampura dina sholat teu dihampura dina cai model mana model getih sakedi dina angwan urang aya getih reungit lah gitu wanita getih reungit kacana sholat maka eta dihampura kan cai anu sakedi lamun kakeunaan ku getih anu sakedi maka eta cai jadi mutangan najis urang misalkan teh mah cai cai sagelas kakacelakan udara sakacelak maka eta cai hukuman jadi mutan najis tegasna lamun ada kana pakaian urang oge maka jadi hukumna jadi mutan najis. Eta teu dihampura dina cai gitu. Aya nu dihampura dina cai dihampura dina salat. Cara model hasil anu torojona tina najasa. Tina najis gitu. Aya hasil teh hasil anu aya seuneuan disebutna dukhon. Aya hasil nu teu aya seuneuan ti dituna disebutna bukhon. Hasil nu aya seuneuan mah cara model durukan ngadurukan lah gitu. Urang teh keur ngajingjing emer wadah cai maksudna jam wudu atawa jam naon lah urang. Kali-kali lewat kana hiji tempat anu di hiji tempat teh sisi jalan teh keur ngadurukan cai domah. Kakebut angin keuna kana cai anu dina ember maka eta dihampuran termasuk kana pakaian urang oge gitu. Cerebung we kakebut angin keuna kana pakaian urang yang silang beda alahu hasil hasil nage tina tai domah maka eta dihampuran. Eta disebutna dukhon. Aya bukhor mah hasil nu teu aya seuneuan. Cara model kumaha? Cobaan we geura urang kira-kira jam 6:30 keur meunyeuna meletek panpoe gogwena urang ngompol we geura di dinya nyerbeng hasil kalbur. Pas teh ngompol tapi ka hasil teh meletu. Atuh kakebut angin teh keuna kana pakaian urang eta tetep dihampuran. Aya teu dihampura dina cai teu dihampura dina salat. Model mana? Nyata model kakeunaan tai cacat, kakeunaan tai toke, tai hayam. Urang keur genah-genahnya beureunan ngopi. Pas ditinggali teh Allah, nah teh ngeplu kadinya hideung ditinggal teh cacat hisi we. Wayahna eta mah teu tiasa dituluykeun ngopina. Pijeun we da karena mutanan najis. Atawa urang keur salat. Keur tahiyat bae kieu urang teh. Kepluk teh misalkeun kana
panangan kurang ka dieu bari posisina baseuh dipitukeun kurang teh napal bae abah tahu bener salatna entong dihilian kejadian kecelakaan anu kageunaan lainna sumputkeun ka dieu gantian kudu ieu eta we anggar da ieu ka bawah napal dina badan urang atanapi kana aju kurang lamun posisi garima dipitukeun sakali murad eta mah teu sawios ngan lamun dipitukeun napal mah wayahna we eta mah kada dibatalkeun teu sakarna najasah enak najis nyanak najis termasuk anu boh kana pakaian urang termasuk anu kana dina badan urang termasuk dina tempat gitu. Anu mana anu disebut mutasil tegasna anu ngiring ka urang sok sanajan henteu nempel di urang di dieu cara model kumaha dieu urang teh keur salat we di dieu keur salat pohon dar aya budak langlayangan ari pas langlayangan kitu teh pegat si benangna atau budak teh talikeun we benangna teh kana pakaian urang si tungtung anu belah dituna diancurkeun ngancurung kana pacilingan maka salat urang batal karena enak najis sabab lamun urang berangkat eta kacana enak najis cara model kieu deui urang kajeun lamun nyalatan mayit urang teh nyalatan mayit di pakuburan da teu kabagian nyalatan mayit di ieu teh geus kapolotan di masjid teh ka pakuburan we urang maka lamun ka pakuburan itu posisi senal urang entong diamuk kumaha atuh tincak ukurna bosna jepit apa bisa nyolong karena naon karena lamun ditincak ieu mah urang nalika urang mangkat mah moal kacana lamun diamuk mah kieu urang berangkat kacana sami jeung nyanak najis gitu termasuk cara model gaduh murang kali anu gajan di sepitan biasa murang kali pamangkat gajan di sepitan sok ngiring ke masjid nya ngiring ka masjid kumaha eta hukumna jadi kita sabios ada dibersihan heula mah urang di bumina di bumi bersihan ngan satidakna we ari aya cari sepitan sok dina napal dina kukulukna nya najasa maka lamun teh mah ngiring ka masjid lamun posisi urang berangkat teh mah ada budak teh lamun urang berangkat teu kacana eta mah teu mata batal salat ngan lamun urang berangkat mata kacana mah eta batal kumaha urang bertahiyat nyarane budak teh ka urang nyarane budak teh maka eta mah teu mata batal karena lamun urang berangkat teh moal kacana da posisinya nyarane kumaha lamun nangkot ka urang sujud pada sok ngiringan nangkot eta mah batal lamun posisi budak tadina teu dibersihan heula gitu eta lamun dina nisbat dina urang kali nah jadi kembali dengan tadi eta teu dihampuran dina cai teu dihampuran dina salat lamun kagunaan karaglagan ku najasah krisna najis nah urang kada api beli teh mah urang bari ka masjid da bisi aya kana sarung urang aya naon aya pokok komo aya mah gitu kan urang kada api ieu mah dibasuh heula lamun ka masjid teras tah beres masalah cai ieu mah yakin cai suci bari bersihkeun tandang urang teh kana poin anu saterasna urang rek ngalaksanakeun wudu. Biasana urang memeh wudu, urang sok ngompol heula. Nah, masalah bersuci di kayu urang. Ngompol urang ajeung lamun dina tempat anu terbuka ajeung boh ngompol ataupun mijeun ulah mayun ka kiblat, ulah mengkeran kiblat. Mulai di mana di Cikuni? Kalau urang teh keur ngalalau atanapi keur ulin di Cikuni ngalabatu. Dari urang teh hayang ngompol.
atau di tempat anu terbuka. Kajeng ulah mayunan kiblat, ulah minta kulon gitu, ulah mengkeran kulon kiblat. Nya kecuali di tempat anu tertutup dari WC mana gitu di WC. Didinya urang aya mongkol we urang. Maka kajeng mongkol urang kudu api. Pertama urang merenang henteu menghadap ka kiblat, henteu mengkeran ka kiblat. Teras posisi urang aturan agama kudu nanggo. Teu kene mongkol bari tati. Karena aya keterangan termasuk aya di sana aya di jalmi disiksa di alam kubur karena dosa nama kepira nyata sok piih bari nanggo. Bari nanggo. Kalau ada lakinya, udah piraku hari ibu-ibu kamu dengannya. Laki lah bisa biasa di rumah. Maka cara bersuci nak dirinya ayat cai sampurna ku cai, ke ayat cai bisa ku batu. Jadi urang malah biasa mencai. Pertama dina nabogna kajeng urang. Nagog urus seperti nagogna urang rek lumpat, rek balap lumpat. Jadi anu ieu kiri dikahanakeun, anu ieu dikalburkeun. Jadi posisina ieu. Jadi mongko teh lain kieu urang eta. Karena dalam posisi kieu mah tempat ongkol testis mun dihanam henteu bersih lamun urang pas tatih teh otomatis aya anu keluar disebut ciki bungsu. Beres ku urang nisan, urang nangtung we aya ciki bungsu. Keuna kana pakaian urang. Komo urang tadi pas deui maka eta mun tanah. Jadi posisina dikieukeun. Nah, jadi posisinya kelumpatkeun urang tah. Teh kan lumpat. Ieu tong diadakeun kieu, tong diadakeun kana terasna karena kaumpolan gitu. Di posisina kieu. Nah, ieu rada burkungkeun. Jadi lamun posisi kieu mah otomatis turun sadayana. Beres ngompol di dinya betenkeun 3 kali. Nah, betenkeun 3 kali. Tarik nafas kaluhur. Tadi gitukeun. Jadi ciki bungsu keluar. Sing tartib we ngompol mah jadi entong-entong burung busuk gitu. Entong burung busuk. Tartib urang dinya. Beres we dinya urang. Tah neme we urang diwasu. Maka cara ngawasu simpuri sering ningali anu teu acan keuna kana aturan fikih, aturan agama. Kumaha raratana biasana kadang-kadang pamegat masuk di usapan. Nah, beres ngompol ucurkeun lamun ngucur teh aman. Kitukeun hayang diusapan ngumpul kitu nya. Nah, diusapan ngumpul. Maka lamun posisi kitu moal bersih, moal hilang eta najis. Karena hilangna najis mah kudu ku ngocor cai. Kalimat tadi goslu, artinya goslu teh wasu, sanes masku. Masku mah musap. Ari musap mah dina wabudu musap mastaka sakedip. Sanes musap mastaka nu alit sanes. Musap mastaka salih. Adieu maksudnya mah gitu. Teh mah masuk diusap. Upami goslu mah ngahilangkeun najis mah kedah ngucur cai. Minimalna atuh lamun urang dina keran teh mah anu sabelah nganean, anu sabelah musapan ngucurkeun kita. Bersih. Nah, sae. Lah ari lalaki mah babari asongkeun we nya kana kerangan. Tapi sudah bersih. Diasukeun itu wadah. Nah, ruangan lah gitu jadi sanes masuk aja kedah goslu kedah ngucur cai termasuk upami ibu-ibu mah kajen kedah akikeun dina nalika ngabasuh daging posisi daging lamun dina baskom aja ulah dikupiak-kupiak itu ngucurkeun cai kernya dikupiak-kupiak
angkat we dagingna. Maka ngawasuh kitu eta henteu ngahilankeun najis. Kudu kumaha atuh? Nya kana ayakan atuh kucur ti luhur. Jadi si getingna najisna balik. Nah kitu. Karena naon ari darah mah hukumna najis. Beres weh urang di dinya ngompol bari urang naon api terus bebersih tumandang weh urang ngalaksanakeun wudu di dinya. Nalika wudu kajeng urang disunatkeun kan urang kocok heula. Teras nyinggang kakemas urang. Jadi posisina kakemas 3 kali dirinya dikadiakeun. Nah, lamun urang posisi kitu maka insyaallah dosa-dosa nu leutik urang antilas ngobrol urang teu parogo insyaallah biasa marurang. Teras urang disunatkeun ngisrep cai. Jadi ngisrep kana hidung. Disunatkan 3 kali. Ini posisinya kieu. Ieu cai di kana hidung diseseup seperti. Ku ieu disebrengkeun. Jadi lain gitu-gitu ngumpul gitu. Diinsrep ku ieu disebrengkeun ku ieu dah. 3 kali. Tidinya urang kocok deui. Teras bari ngawasuh pamen teu dibarengan jeung niat kajeng tah niat teh di dinya pas nalika ngawasuh pamen teu. Bisa kajeng ari ngucapkeun nawaitu rabbal asgori mah eta mah sunat hukumna. Anu wajib niat mah dina hati. Begitu cai kali niat abdi wudu ngahilangkeun hadas alit fardu karena Allah. Deui wudu ge lain kitu ngumpul kajeng ngawasuh pamen teu. Posisina kumaha kieu? Cai minimal lamun ditanian teh mah. Dikadiekeun nalika urang niat abdi wudu ngahilangkeun hadas alit fardu. Kajeng ieu kudu kawasuh semet ieu kagigir kana cepil ka handap kana angkeut. Lamun aya jamotan disuai-suai urang gitu tah aya jamotan mah. Eta aya mah biasa bae lah. Ka dieu ieu kajeng kudu berguna jempol jeung curuh. Nah, kurilingkeun ka dieu jempol kana pengkeureun cepil ngabersihan ka dieu. Jadi ulah tapi aya daki dina pengkeureun ieu teh. Katengahkeun ieu curuh ngabersihan sieuh urang di dieu. Termasuk bisi aya ieu pongkolak mata dianggap dohir karena kedah kawasuh. Tuh. Kalau kitu teh. Termasuk ieu kajeng hidup bisi nalika katingali dohir eta dianggap dohir gitu nalika umum katingali. Nah gitu beres ka dieu. Lamun dina wasuhan anu kahiji teu acan sampurna, teu acan beres, wasuhan anu kadua nemerengse urang niat, maka neme dianggap sakali. Lamun hayang 3 kali berarti kudu ditamihan deui gitu. Tapi lamun beres mata wasuhan anu kahiji urang niat, maka anu kadua anu katilu hukumna eta sunat. Aja. Jadi angagorolan kurang nawaitu rabbal asgori fardhullahi taala ngan dina hate teu pake teu sah. Ngajadikeun faktor lamun urang wudu urang teu sah berarti salat urang teu sah. Mata marempe, mata tihana heula tina cai heula tina urang bersuci. Termasuk ieu wudu teh ngajakeun syarat sah salat. Salat. Beres tidinya urang naon ngawasuh pamen teu jeung niat tumandang urang ngawasuh panangan. Dina kalimat Arab ngawasuh panangan ilal mirfaqain tepi ka siku. Maka siku di dieu kedah kawasuh. Atuh ari kalimat ilah mah tepi ka siku berarti ngawasuh teh sunat di dieu heula. Di dieu. Nah, jadi kieu adieu ini dikitukeun. Eta oge kieu ge dikucurkeun eta teh sawios-wios. Ngan sunah-sunah ka dieu. Ya, dieu dikitukeun eta urang. 3 kali dinya. Kajeng ge bisi aya ngahalangan kana anggota kulit kana tembusna kana kulit urang. Bisi aya cet,
bisi aya tipek nya eta kan moal tembus kana kulit urang maka kedah dibersihan kuku-kuku urang bisi urang paranjang terus disawah urang nyesek ieu naon taneuh gitu nyesek ya kecuali ari tapak mah gitu model urang tadi tapak beutah sok hari deung nya eta mah tapak gitu model tapak mah kawas ieu deui kawas pacar lah gitu kawas pacar urang ya serius lamun karaba urang teu karaba mah kieu ada tembus lamun karaba mah di kulit urang gawe nya model cet mah karaba kan gitu urang kumaha cenah lamun teh mah urang pas ieu teh pas wudu teh beres wudu ari pek teh masih kan aya cet dina panangan urang kumaha wudu urang lamun posisi urang teu acan garing mah maka berarti anu teu sah wudu teh disemet panangan ka itu berarti kana pamunteun maka itu tos sah teraskeun we diceuneuh eta teraskeun we kana anu berikutna gitu tadi jadi kada api ayeuna musab mastaka bade ti dieu mangga bade ti paling dieu oge mangga asal ulah musab rambutna kantenan rambut anu panjang anu lebih dina hat sirah urang rambut teh panjang urang sakieu dibeungkeut dirumaikeun ka dieu nalika urang teh musab we tungtung rambut eta mah teu sah jadi anu sama musab mastakana dari tina jadina rambut sok sanajan botak urang gitu ada teu aya rambutan urang mah tetep da anu diusap mah mastaka gitu mastaka nah termasuk bade usap di dieu mangga sunat bade dikieukeun oge mangga gitu kitu mangga kadinyana sunat di naon cepil jadi was cepil oge musab cepil oge sanes kitu-kitu bungkul ieu posisi ka dieu ieu termasuk akar jadi gitu bersihan jadi bersih ka itu na cepil urang oge minum wudu mah insyaallah moal bulawut gitu cepil urang teh gitu minum wudu mah karena nyata wuduna kitu api urang tapi beres dirinya namanya nggak masuk sampean urang masuk sampean kadang akurung memuncangan bahasa urang mah jadi lamun urang eta teh sunat di sela-sela bisi aya popotot di sela-sela jadi ulah dina keran dikitu-kitu kecep-kecep keuneuh masih kena garing eta teh sah kitu gitu sing kawasu sing malakat ada lebihan ieu beres dirinya wudu urang disunatkeun ngadua ngan lamun urang posisi di lebet WC na aya kloset maka urang keluar kloset heula sok sanajan posisi di bumi keluar kloset tamprakkeun dua panangan mayun ka kiblat dibacakeun ku urang doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin bari ditamihan wa ij'alni min ibadika sholihin mangga tah maka insyaallah ku Gusti Allah menjalmi antas wudu bari ngadoa eta maka ku Gusti Allah dibukakeun lawang surga anu dalapan mangga hoyong mlebet ka surga anu mana itu bari pan dosa urang geus marulang gitu dosa urang ningali ucap piceupnya urang keur waktu memeh wudu insyaallah marulang urang mung saangseun anu teu pararuh insyaallah dosa anu aralit mah marulang nah para bapak perlu sadaya-sadayana panggeten sapaseun masalah cai masalah salat masalah wudu insyaallah panggeten anu berikutna urang teraskeun dina kanca anu saterasna bilih anu kirang ka hartos mangga sok naraskeun gitu iya Pak Ustaz dia teh berarti tadi teh luka terus atas lalu dibungkus ku ieu tah teh oh ayo terus abdas iya terus adas ngan ulah teh teu acan abdas eta abdas teu tembus cai gitu terus adas ieu kan saya abdas cara modelan eta cara model anu diperban tapi anu potong jadi satu acana gaduh abdas heula memang diperban bae diperban jadi biasa nang abdas teh kudu sapoe gitu upami gaduh abdas heula yang penting gaduh abdas mah aya ngawe gitu tadi itu kan
Penginten sakit berat di alam cekap kirang sareng langkung dan kasuhun kumpulan katedral ada nomor berkenaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.